Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kagonten ayeuna tiasa hadir deui. Satu acana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun ka saha wae ayana semogia sing sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar bagian kanu 12 intenya. Mohon hatur nuhun atos like, komen sareng subscribe nanya hatur nuhun. Mangga urang kawitan. Nanging den omong jalmi teh atuh kedah dijagi. Kapan cenah aya tukang barang randa ngora eta teh nya asa teu aya awonna raraosana mah. Kuring ngajawab leres cek urang nya cek urang mah teu aya awonna namung den teh ulah lali atuh yen hirup urang sanes nyorangan nanging di tengah-tengah jalma rea anu kejem dina nyaritakeun batur teh aduh meuni teu payahan pisan eta teh. Muhun anu salaresna mah teu kedah pipilueun atuh kana urusan batur teh cek kuring megah kalimah. Muhun salaresna mah teu kedah pipilueun abi teh kana urusan batur namung salamina we sok pipilueun kana urusan batur teh cek manehna deui nuluykeun kalimah kuring anu tadi. Eta di antara paguneman sakitu bae ku kuring rek didongengkeun teu kudu teterang kumaha saterusna kumaha pokokanana bae saterusna manehna ngalamar ka kuring ajak hirup babarengan pokna dina nangtukeun omonganana. Tobat den abi mah sanes bade niat ngahina engkang mah atuh amung niat ngiring mikanyaah we kanden leres danden ge uninga. Yen engkang teh ayeuna teh parantos rimbitan namung eta oge sakitu bae ku kuring dicaritakeun moal dituluykeun dan nepi kadinya oge geus tangtu atuh kajudi naon nu jadi eusi paguneman saterusna. Uningakeun kitu ka mama kana kajadian ieu kajadian jeung lalaki eta kitunya. Aduh bingung kuring teh rek diuningakeun nya ka mama nya kumaha deui. Aduh ngajawabna kuring teh bingung. Nuhun atuh kana pangasih teh nuhun sakitu oge aya keneh geuning pangajena kuring teh nya randa tukang barang dugi ka aya nu bade mileuleungkeun deui jadi nomor 3 nya. Aduh aya-aya wae ieu mah. Punten ketang den engkang teh mugi dihapunten we parantos kalepasan mugi engkang ngahapunten dinya mugi-mugi ulah sasauran kitu deui nya.
uningakeun kitu cenah kana lalakon teta nepi ka ayeuna sasauran kitu isin teuing mun diuningakeun ka mama tapi ketang uningakeun we ti mana nganaha atuh tara ti sasari make sasauran kitu. Percaya mama teh percaya jeung gembleng lih percaya saterusna kumaha nyai mama nuluykeun deui sasauran saenggeus ngahulang sawatara jongjonan ngan ieu cek mama oge ari kamelang sepuh mah aduh ulah rek di bibisani atuh nyai sing bisa deui ngajaga awak sing bisa ngajaga kehormatan diri nyai nya mangpang nama ieu patekadan teh sing cengeng nya lamun pateganan cengeng mah ieu insyaallah we moal aya unggat kelinduan mama oge percaya ka nyai teh yen anak mama mah nya hidup kabeh oge pasti karuat nyai kuat nahan cocoba teh keun bae nyai keun bae lasok dipikiran teuing nya nyai jeung sing percaya deui kabeh oge sareneng kege asal hiji sing cengeng nya muntang kanu kagungan bari tong poho deui nyang hareup ka mantenna nya nyai jeung yeuh jig we rek ka mana-mana oge atuh padibasa rek ngawang-ngawang ka alak paul insyaallah nyai aya dina kasalamatan lamun bener-bener boga pateganan mulia mah yeuh jeung bener-bener deui yang hareup ka mantenna mah montong sumureang nya nyai jog lumampah tutupan ceuli tina sagala omong batur mah dungakeun wae ku nyai yeuh mama teh jug jing sing salamet lain wungkul lahirna deui tapi batinna nyai oge kuring tungkul bakat ku ajrih sakecap-kecap nyerep kana ati sanubari cek hate mun diuningakeun oge kana lalakon kuring nu anyar-anyar ieu tangtu we aya pirasat atuh pangna mama sasauran kitu. Yah nyai ieu mah jimat we nya jimat hirup nu ayeuna teh dina hate nyai pribadi lain lupa barang deui atawa isim mangka adenya ulah incah tina galeuh manah nyai nya sing ngamaura dina sungkapan rasanya nyai sahur mama jig nyai gerang ngadeng atuh kade deui nya mun aya duit mama teh pangmelikeun bako we sakalian nya nyai pangmelikeun nya tuh sugan aya nu alus bako teh jeung tanyakeun bae nya nyai ka tukang bakona nu rada seungit bako tehnya nu rada seungit muhun mama muhun si oha urut adi beuteng kuring atawa ngarah teu make kecap urut pamana budak nu geus 2 kali datang mawa beja nu matak pi kahari wangeun kasakali ari datang pok nanyakeun sugan aya si cikal datang puguh saha nu tereuwas atuh pokna si ujang rek indit ka sakola kawasna mah kawas biasa mimiti nepi ka peuting tebalik wae pek saha anu tereuwas ngadenge beja kitu teh
ciptaan kuring teh tangtu ngajoprak di sisi jalan kadupak mobil atawa ti kunclung eueuh anu nganyahongkeun karunya mun aduh inget wae cenanya ka incu teh cenanya pasti mun sugan cenah ka mana budak teh saur mama duh mawi duka ieu teh nya mama saur si Oha geus dipapai kitu parantos kaditu ka dieu malah ka sakolana oge parantos deui disumpingan we ku acek mun sanggem guruna teh da parantos 2 dinten cenah henteu dongkap ka sakola eta teh henteu di kantor polisi kitu uha nya atawa ka rumah sakit kitu cek kuring bari ngadeg-deg ngomong teh parantos dipapai parantos abdi teh mapaina oge namung lebeng wae ke ye di matak Oha los ka dieu teh neangan nya kumaha deui ieu teh kumaha tuluyna saur mama deui nya kamarina sanggem bicioh ujang teh cenah kantos nyarios hoyong ka mamah cenah sanggemna mah ya sugan tas disiksa sugan budak teh tas dicerekan kitu ulah sok disiksa budak mah karunya ieu ulah sok dikitu-kitu budak mah ih leutik keneh budak mah can apal naon-naon saur emak heueuh tapi da eueuh ka dieu mah eueuh saur mama meni rikat naker motong kalimah mak bilih kalepasan maksad mama meureun pedah sahanteuna aya si Oha hogag mun Oha aduh ieu mah yeuh budak da leungit teh karunya mohon duh lari ka mana cenah nya kuring geus teu puguh polah sajongjonan rek indit rek neangan ku sorangan kajudieun ku mama oge saurna cicing jatuh sing tentrem nyai ulah babarian kaleungiteun akal maneh teh bisi cilaka deui ku polah sorangan maneh mah cicing we di dieu nya keun atuh ku mama we jeung sing percaya deui ka mama nya mama mohon sapoe eta kuring tepuguh pola nyeri beheung sosonggeteun balas ngalieukan jalan sugan aya mama sumping basa kadenge kareta api tabuh opat ti kolon datang kuring geus nangtung dina lawang pager di buruan tapi dina kareta eta mama teu sumping barudak deui duanana ngadadak ear bae ceurik meuni eurih-euriheun Menggeus min engke ge atuh sakedeung deui ge jol geura mama hidup teh sumping geura daharnya kaditu anggur mah ti isuk can katenjo dahar maneh teh jug kaditu geura dahar saur emak ngadeg gigireun kuring deket panto pager gap kana panangan kana tak Insya Allah nyai salamet budak mah mal aya naon-naon sing percaya wae nya ka emak teh sing percaya emak buah parantos teu nyawaan emak budak teh aduh emak
meureun ngaringkuk mah dina kamalir kitu mah cek kuring agar rendang. Barat ideuing atuh Nyai. Pikiran teh sok ponok harapan wae maneh mah Nyai. Saur emak deui. Nu mawi atuh emak. Da kapungkur teh budak teh tara ka mana-mana lain. Ieu los-los minggat tepuguh geuning mak. Kuring teh melang atuh mak, melang ka budak teh mak. Cek kuring deui pegat. Nyai can boga babaturan bareto mah meureun si Ujang teh kitu. Kapungkur ge seueur mak, baturna mah seueur jeung moal kitu deui da si Ujang mah teu betaheun budak teh nya atanapi moal kitu. Nyai mah ngelalawang maneh Nyai. Mending ge atuh dagoan wae mamanya. Mak mah asa teteg we hate teh jeung asa teu salempang-lempang teuing ayeuna mah Nyai. Anggur mah duangakeun budak teh sing salamet nya Nyai. Namung eta atuh mak parantos 2 dinten we teu sakola. Kapan emak teh aduh jadi 3 dinten panginten. Sareng dinten ieu emak kuring teh aduh kumaha nyamanya. Geus Nyai sabar atuh, sabar we nya. Geus rek magrib kakara kuring asup ka imah tapi diuk oge ditepas ngadagoan tinggal kareta api nupang sorena 6:30 mun henteu Allah. Salat heula atuh Nyai. Juh ka ditu geura salat. Ngarah tenang hate teh jug ka ditu. Saur emak boro-boro husu keur salat ti barang takbiratul ihram pikiran geus ngacacang kanu lain-lain. Usolli padro magribi Allahu akbar. Breh katenjo awak si Ujang nu leutik keneh yang korah di sisi kamalir sirahna pinuh ku getih aya keneh ngapanana sidik ka tembong bibirna ngunyem nyambat indungna ngomongna mamah karunya nyamut. Aduh ieu mah mohon untuk dina dongeng mohonnya teu aya nya dina ieu mah mohon. Galak-galak teuing nya indung teret mohon. Astagfirullahaladzim teu karasa geuningan geus 2 iftitah geus tamat. Aduh kumaha ieu teh pikiran teh inget wae ka si Ujangnya. Aduh. Kuring nyoba deui museurkeun pikiran nepi ka Malik Yaumidin mah bisa keneh tapi tidinya pleng deui ngawang. Tetenjoan si Ujang empes-empesan di rumah sakit dirubung-rubung ku dokter jeung pagawe rumah sakit di baju sarwa bodas. Leuh mangka sieuneun pisan si Ujang ku dokter teh. Aduh hanya make ngagambarkeun kitu si Ujang teh. Mudah-mudahan we budak teh teu nanaon budak teh. Aduh aya wae ieu mah pikiran teh. Aduh teu karasa keur salat cimata kuring nyak celakan kana pipi tug nepi ka
Aweh salam tekungsi bisa muserkeun pikiran karena keunggulan pangeran dina ukuran agama mah gagal salat teh kuring mubadzir. Kadenge sora haongna kareta api nepang sorena datang gesat gesut kuring ngalaan mukena sugan teh nya ari emak tetagiwur saperti saurna tadi ari horeng bangun nama teh leuwih ti kuring da barang kuring keluar ti pangkeng emak ngadeg caket banto nganggo keneh mukena. Sada mama sumping emak saurna bari lebet deui ka pangkeng ari keluar geus teu nganggo mukena. Teu acan nyai, teu acan. Ma, kareta nage ge dongkar kapan manya? Ayeuna mah giliran kuring atuh manya. Anu ngabang brangkeun ieu teh manya. Kadenge ngeretna sora panto pager hareup terus kadenge deui aya nu nicak batu di buruan geus apal sidik mama tos sumping. Mak deui bae ngarontok panto blak dibukakeun tadi mah kuring ngarep-ngarep mama ari ayeuna jol kuring nangtung jauh ti juru ngais budak ti tadi hayang geura ngadenge kumaha bejana atuh ari geus jol jadi sieun ngadenge beja kahayang mahayang lumpat ka tukang ulah kadenge ku mama sasauran. Hatur nuhun tos bergabung muhunnya. Hapunten wae teu tiasa ngabsen muhun. Bapak, budak teh aya kitu, saur emak. Iya, menira reuwas ieu teh. Saur mama ayem bae. Keke heula atuh. Cing cing min, anaang ieu teh mama teh. Hayang nginum ti tadi. Ari arek meuli sirop teh dina kareta api. Asa jari jipeuna keur ieu teh mama teh. Ae, kumaha atuh budak teh aya? Kumaha budak teh? Saur emak meuni teu sabar. Aya budak mah aya, dah teu nanaon atuh, teu nanaon budak mah. Kakara kuring wani nyamperkeun ka mama tapi teu ngomong sakecap-kecap acan. Gok mama dina calik. Oh mama calik dina kursi. Aya budak teh nyai aya. Henteu ieu deung teu nanaon deui budak mah. Tuh ayeuna ge geus aya deui di imah. Malah tadi ge nganterkeun ka stasiun budak teh. Jeung dibere duit we ku mama mah karunya. Da teu rea da teu mawa duitna mama teh nyai. Yeuh cenah minangka talah-tahna mah hayang beber kulit cenah nyai budak teh hayang beber kulit. Tadina mah rek dipangmelikeun ku mama teh. Aduh ngan teu dengan bisi we teu mahi ieu teh duitna nyai. Jeung rusuh tadi teh basa indit duit teh nyai tinggalin aduh tinggalin duit teh. Aduh sugan teh tas di mana tuh maneh teh? Saur emak deui. Ih, engke heula atuh yeuh.
Hanaang atuh mana cai teh hayang minum. Saur mama deui. Geus da budak mah tetela geus salamet atuh. Yeuh ayeuna mah minta cai heula ka dieu yeuh hanaang atuh nyai. Saenggeus ngaleueut sagelas diselegukeun pokna anjeunna sasauran deui. Montel wae budak teh hayang milu nyai. Mama ge teu ikhlas nenjona mah. Aduh karunya budak teh nyai. Lingsig awakna mah ngan tetenjoan teh rada hideung ayeuna mah nyai budak teh. Ulin wae jiga namanya hideung. Keresep langlayangan cenah. Keur usum di ditu langlayangan teh. Sami muhun dipali dieu ge nya usum. Oh, usum langlayangan mohon. Sami kapali dieu ge nya. Da bola teh meni merekis dina sakuna nyai. Eta ge mimitina mah tas langlayangan budak teh. Nah atuh budak kamalinaan teuing. Geus poek teh si Ujang. Kakara balik. Cenah sieun dicarekan deui. Teu wanieun balik budak teh. Nya ngendong we di babaturana nyai eta teh. Nya kitu geuningnya. Indungna anu ngorana nya, indung terekna mah kitu nyai. Teu nyaaheun ka budak teh, teu nyaaheun. Teu nyaaheun. Teu nyaaheun nuhun. Tah itu teh isukna begitu wani nyai balik los ka stasiun budak teh rek ka dieu meureun maksudna mah nyusul celak kana kareta api tapi lain nu kawetan cenah nyai eta mah kabawaku kareta nu kakulonkeun nyai jadi salah tumpak budak teh aduh karunya nya anggur mah ku bapana singga dianterkeun atuh. Taruana bapak jeung indung terekna teh nya. Sugan rada ieu meureun nyai nya. Untung we nyai mah pisah oge. Ari tos kitu kumaha mama? Ceuk kuring teu sabar. Hoyong terang kumaha lajengna carios mama. Kapanggih nyai ku konektur cenah nu geus deukeut ka Cibatu eta teh eta oge pedah ceurik budak teh aduh karunya teuing rea nu nyalabarkeun dipasahkeun we ka konektur teh adena teh bener ngomongna si Ujang teh pada we naranya basa perwis di Cibatu budak teh ku konektur teh nyai dibawa da kebeneran dinesna cenah bade ka Cibatu deui pas Cibatu pisan eta teh konektur teu neda pangintennya mama sadedinten teh budak teh aduh karunya budik kuring teh mama ceuk kuring bari rambisak heueuh nya aya ari nu mere dahar mah nyai anu muka timbel cenah dupi waktos mama sumping teh parantos aya si Ujang teh parantos aya nyai kakarajol pisan meureun nya mama nya jeung nu nganterkeunna oge kuli pelat kungsi jeung mama ge papanggih tapi nya cager cenah ayeuna mah jeung lingsig bae budak teh nyai ari bapana aya nya eta puguh bapana mah keur gering cenah duka bener duka henteu nyai ngancek bojona anu anyarna mah nya ngahanggeuy wae ka kantor ge
da lain kantor nah ayeuna mah Nyai eta teh ngan kitu we manehna teh meus balik meus balik 2 kali cenah Nyai di kantorna oge eta teh basa dipariksa akhirna teh cenah kudu ka dokter di Bandung Nyai di pariosna. Mohon hatur nuhun ya, mohon hatur nuhun. Nah atuh budak teh tadi candak atuh mama karunya maneh ditinggalkeun di ditu. Ih sakantenan we candak atuh ngarah temelang si Nyai oge. Ih ari maneh mah eta oge kungsi dipenta ka bapana teh budak kadiekeun wang kaindungnakeun we. Ieu mah ngan cenah ulah waka ayeuna bisi leungiteun teuing cek bapana teh kitu mak Nyai. Dasarnya lalaki teh gering wae gering lain ku panyakit eta mah nya. Nya kunaon Nyai eta teh waktosna seep cenah nya aduh. Mohon waktosna kabujeng seep. Alhamdulillah kagok dinten ayeuna tamat ka dieu nya mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu ka-13. Mangkinceng haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi